Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin bi abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Wal muta'addatu ala darbaini, ari awewe anu diidahan eta aya dua rupa. Mutawafi anha wa ghaira mutawafa anha. Anu kahiji nyaeta mutawafa anha, anu ditinggalkeun maut. Wa ghairu mutawafa anha, jeung kadua nyaeta anu henteu ditinggalkeun maut. Fal mutawafa anha, maka ari anu ditinggalkeun maut, in kanas hamilan, lamun kaayaan eta awewe keureuneuh, faidatuha biwad'il hamli, maka idahna eta ku ngajuru. Jadi lamun awewe anu ditinggalkeun maut bari kaayaan reuneuh, maka idahna eta awewe teh kalawan ngajuru. Wa in kana sailan, jeung lamun kaayaan eta awewe eta henteu reuneuh, faidatuha arba'ata ashurin wa asrun, maka idahna eta awewe 4 bulan 10 poe. Jadi lamun awewe ditinggalkeun maut ku salakina, kari-kari eta awewe henteu reuneuh, maka idahna manehanana 4 bulan 10 poe. Wallahu a'lam bishawab. Mugi aya manfaatna. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.